Tisna. Mana mah ulah ka dieu. Assalamualaikum. Si Ipe nu dagang seblak teh ya lain. Nuhun mak. Gede ke si Ipe na rumah disampeurkeun. Nya tuh mak. Hari maneh kurang di pejaan malah ngaledek. Hidung kieu cuaca teh euy. Hei, hei. Kemana hari si Nyai teh? Ieu kayak nu nyulik mau majikan urang. Nyai, Nyai. Bulan Kang. Aya naon si Akang teh jarewek wae jiga manukna Kang Tisna. Maksudna naon eta ngomong manukna Kang Tisna? Bawa mana selingkuh di ambil belakang Akang. Ye, jaga ta bahasa teh. Wah, bener si Tisna. Akang harus ka mana? Rek nyangan si Tisna. Mun Akang ke kenyangan Kang Tisna, geus ngambek ka Akang. Kang, Akang ke arek mendakan Kang Tisna. Maksudna naon eta nyebut-nyebut manukna Kang Tisna? Hadieu calik heulan. Nyai teh resep ka manukna Kang Tisna, sabab buluna lembut, can dicabak oge geus ngajarewek teh heula. Serius mana teh Nyai? Serius lah Kang. Nyai kan pernah nyekelan. Aduh. Kang, Akang, pingsan si Akang teh. Bodoh amat ah, kayak sadar sorangan. Ari maneh enggal we gawe ngangan ngaprekan manuk we jeung manuk. Nya kumaha deui atuh Jun? Kabogoh teu boga, pamajikan kumaha deui? Urang ulin ah ka imana si Kodir. Si Kodirna we telepon, minta ka dieu. Kayak urang ulin ka warung Neng Ipe. Pinter oge maneh. Tisna. Oke lah. Ih, teh diangkat-angkat teleponna ge Tisna.
Yang geus. Kayak oke mana telepon balik meureun ka maneh. Nah ayo tuh orang ulin ka warung neng Ipeh. Sabar atuh Juna. Ieu teh urang keur mandian kene si ieu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kunaon parawan mah balik ulin sambat teu wae? Cucun bete mah. Bete kunaon geulis? Hadieu. Opo dipangpan mah. Sok carita coba. Tadi basa di jalan, cucu ningali Kang Juna keur ngaboncengkeun si Ipeh. Si Ipeh nu dagang seblak teh ya lain? Nuhun mak. Geundeng ke si Ipeh na kumaha disampeurkeun. Nya tuh mak. Tos atuh, mak pegel. Maneh teh geus gede. Tadi tita obo sekarang tita udang. Geus ayeuna mah ditu ngisikan weh. Nya tuh mak. Manuk ieu teh pernah juara kahiji atuh Jun. Teu percaya dah urang mah. Kamari oge anu nawar ku urang teh dibikeun. Teu percaya dah urang mah. Ari maneh kurang dibejaan malah ngaledek. Tadi mana ngomongkeun manuk jual kahiji. Maksudna jual kahiji. Kahiji apa? Juara kahiji teh kaparaban semasa bulan. Kalau mau serius, nyawa teuing ah. Tis, si Kodir telepon. Yang angkat tuh kehen. Gila amat sih. Tebang angkat telepon oge. Kira tuh dia, orang ke mandian manuk nasi tisna heula. Maneh aya di Masjid Tisna kan? Aya naon gitu. Gedeng urang ulin kadinya. Mane mah ulah ka dieu. Kunaon? Urang ka warung neng Ipeh sakalian meuli seblak. Ayo wae urang mah. Jun, urang mangkat ieu lah nya. Tuh, bisi beak busana. Anu telepon kan urang. Kunaon pulsa manehna nusin beak nya. Geus ngaco ya boga babaturan. Aduh. Assalamualaikum. Si Akang, waalaikumsalam. Ari si emas si Abah kamarana nya. Asa ku jempling kieu geuningan. Ai si Abah, aya tugas nuju di luar kota. Ari si emak kemana sih? Si Mak aya tuh di Lebak. Mak, hadiah atuh ya ngobrol jeung calon minantu. Mak, kampurannya calon minantu datangnya telat ya. Peh, teu salah eta ngilarian calon caroge model kitu. Ieu, Mak. Neng, tos eta anterkeun heula seblak anu teh Uyun. Nya. Soalna manehna mah mun telat saeutik saburutu. Nya, Mak, kedapnya. Neng atuh rek ganti atuh heula nya. Nya sok.
Kan cakantenan neng bari meserkeun sarepongna tos seep eta ka warung. Nya mak, ka warung ku Haji nya neng nya. Nya, kedep ya neng nya. Nya. Yuk. Hari mana Jang Kodir kenal sareng Neng Ipe di mana? Sasak gomblong mak. Nuju naon gitu. Nyari tak kapendak ke pihak bensin teh ya. Oh. Abdi nya dipesetin bensinnya. Meser bensina. Ya meser. Sareng utang. Itu mak. Kata kira aya 10.000 na. Mak, Ipe bade ngajajabkeun seblak teh uyun heula atuh nya. Nya sok Neng, kade tong hilap eta sakantenan meser seropomna ka Bi Haji. Nya mohon mak. Akang, Neng bade ngajajabkeun seblak teh uyun heula atuh nya. Dijajabkeun atuh ku akangnya. Ente Akang soalnya cakep. Ente satunya. Hati-hati nya, cintaku, sayangku, kredoku. Jun, lapar tuh. Lapar. Orang nyebelah heula di warung Neng Ipe. Gaskeun bae. Mak, sebelah Neng Ipe hakeneh teh. Aya. Mang ngai banyak nanti motornya satu dulu. Esok mangga. Ade. Neng Ipe, Ajuna, bade ka mana? bade ngajajabkeun seblak ka teh uyun. Ayo diantar bawa A. Iya hatur nuhun atuh, A. Ayo sok naik. Cisna, ari maneh keur naon di dieu? Keur nyeblak lah. Meneh sorangan di keur naon? Ari maneh ka dieu jeung sa? Jeung hijuna tadi. Terus sujunana kemana? Ka hareup. Oh. Widih. Kang Juna, entar jalan euy sareng Neng Ipe. Atuh urang mah geus biasa jalan jeung Neng Ipe mah. Maksud maneh naon? Ngajak jalan Neng Ipe. Itu mah salah paham. Ngilu maneh. Ngilu. Heula ieu. Ngilu. Ngilu. Heula. Apaan? Kan sieun geus ya. Iya. Resep ya, lalajo sabari nyeblak. Itu si Juna jeung si Kodir mana galuh di sawah. Mana, Mak? Itu buru gara tulungan.
Kodir Juna maneh teh hayangna kumaha? Enak juga nih teh. Ini diantar orang tua usaha tah. Neng mah hayang beli tang Tisna wae atuh ah. Ngomong tah tak sawah. Nah tuh. Alah, ayo mah. Yang